ibu anu iman ka Allah jeung ka poe akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka kudu nyarios anu sae atawa naon. Lebih baik lamun teu tiasa nyarios sae, lebih baik jem. Kumaha Abu ari nyarios sae teh urang kudu bisa ngayeukeun jeung anu salureun ieu nya jeung sanabeun kudu jeung sababar kudu apa nya tata cara naon sirih hormat. Anu kolot kumaha adabna teh ka budak kudu kumaha ya kan sasama kudu kumaha. Ulah sampaikan ka dieu punya anu tadina urang natara ngobrol-ngobrol acan kusabab ku kabiasaan teh urang sok naon sok ngetem apa ngetem nya tara kamana kali-kali mah ngetem ari mimiti mah nya nyaroskeun teh agama ari ngaji di ditu teh naon tadi teh nya kieu tentang naon tentang ngamuliakeun naon kamu jeung ngamuliakeun tatangga jeung cenah nyarios kudu hade lamun teu bisa hade kudu nyempe paritu kabieu nya ngarti cenah geus beres kitu nya pada saat tema ada abu cilaka tudanya lo banget tema menikah salawat nya menikah istighfar daripada ngetem teu hubungan. Pakai assalamualaikum ai tadi teh ngaji teh naon situ wae dicaritakeun bahasan ieu bahasan apa teh kali itu na ugi omongeun nah saneta sangkoran cenah susah itu sangkoran nah ceramah beda jadi batur gitu lagi muka abi we dan bae namanya di hate tukang koran eta ceramahna beda di batur cenah ari batur mah tentang naon tentang pahala we teh pi atoheun ari tentang tata krama pikeun naon pikeun ibadah ka Allah beda di batur da urang mah hayang ceramah teh naon hayang anu gede pahalana sakieu pahalana sakieu hayang kitu bae cenah ari mah lain teu ngabahas tentang pahala cenah untung nama ibu kali itu kali atuh untung nama naon ngomongkeun maka cek Nabi sing saja mah anu ngaku iman ka Allah jeung iman ka saha poe akhir jelema eta teh kudu ngomong anu sae nyarios ibunya andalemi mau istri mah nya nyaresan kumaha anu sae bukan lamun teu bisa ngomong anu sae nyareos sae wayahna jeung dia teu ngomong sakali ya sababna da ari aya di paribahasa omongan teh naon mau omongan teh naon mau kitu teh sok aya bahasa geuning mah mulutmu harimau maksud dirinya teh omongan teh sarua jeung naon leuwih-leuwih di harimau bener karena teh ka urang sok ada jelema anu sakit hati lolobana kunaon ibu omongan sok padahal ngomongan teh kudu meuli sebenarnya ngan anu matak jadi rame teh kunaon ibu omongan tak urang lamun ngarasakeun iman ka Allah jeung iman ka poe akhir urang teh kudu bisa nyarios anu sae udah tu ari bahasa mah cenah aya paribahasa na teu meuli nya udah saya tetap punya abi ge sok asa gitu ya Allah aya bisa lemes kumaha da kieu punya abi mah teu bisa lemes aya lemes ge kitu karehol garehol gitu aya bisa lemes di kumaha geuninnya geuningan komo dina bahasa Sunda mah ieu sok tibalik aya wangsul aya mulihnya jawabanna teh tapi
biasa kumaha marenahna teh nya tapi tak biasa sama. Maka balik kadenya tilu wae mah bakal dibu sing sajalma anu iman ka Allah jeung ka poe akhir payukrim doi kudu naon ngamuliakeun terus sing sajalma anu iman ka Allah jeung ka poe akhir eta jalma teh kudu naon ngamuliakeun tata terus anu katiluna sing sajalma anu iman ka Allah jeung ka poe akhir eta jalma teh kudu naon harus anu sa kita mantas Bu moal tamadi moal tamadi tah lamun urang tos bisa eta we Bu anu tilu we insyaallah bersosialisasi umum ujung daerah non Ciamis daerah mana oke insyaallah kusabab urang geus terlatih apa karena hadis eta bisa memuliakeun jalma ya kamu teh insyaallah urang bakal beres terus urang jeung tatangga lamun urang jeung tatangga akur nya jeung tatangga akur teu naon teu musuhan nya supaya musuhan nya jeung tatangga musuhan nya tong aya dari bahasa musuhan tong geus jadi bestie jadi jeung tatangga teh kudu jadi bestie ulah sampai kudu jadi bestie geus kadutuna jadi naon musuh aya kita anu jadi bestie kadieuna jadi musuhan aya tong kitu Bu lamun jadi bestie seperti ayeuna Bang Emok teh mah bestie sebab mana di renteng atuh mah ya jadi musuhnya Bu apa Bang Emok lalaki aya Bu Bang Emok asli aya pengalaman aya ngobrol eta Bang Emok jeung sumpah setia aku berjanji sama apa sumpah Bang Emok sama apa sok bari payung gigi sumpah Bang Emok aku berjanji ngadenge gitu majelatnya akan pas hidup semati we gitu nya di baturan Bang Emok meureun panji ku baturan akan hidup semati lamun teu aya hiji di talangan bener kata apa kan saya harus mati jadi ngaliat asal mah direnteng kan direnteng pengalaman apa direnteng jeung Bu ai pan ngaji teh saji tewang ya misalkan sebab ulang Bu jumlahna teh teh ngaliat teh tuh bejakeun sabaraha apa meureun teu dibatas sebenarnya aya 10 urang meureun aya 10 urang pengalaman bisa aya 10 urang misalkan minum teh 1 juta ewang ibu yuk minum teh 1 juta ewang baik 1 juta ewang apa teh nu hiji teu mayar ya pasti ditagih ku Bang Emok teh dibayar aku kudu keluhan bayar we kudu rentengan kuduna kena teh bae mah bawaan diri sana mah bawaan aing mah geus Ajang kumah ke semua mari bawa deui cenah ieu kudu naon kudu makan ngan wikir mayar nese kana ngayuk deui Bu iya bener Bu anu ngajuk di Bang Emok terus di mana pengalaman di Bu lain aya imanya nu ngajuk di Bang Emok ongko terus dina di Bang ongko Ibu sampai ke kaliku kalau sababna nganyuk ka Bang Emok nganyuk deui ka riba itu nikel ieu nikel so namahan brek we jadi kapuncit so ieu bayar itu teh dibayar kan kumaha mata Ibu tong aya anu can aya tong ngayekeun gaya-gaya
Berarti lamun urang naon ngalakukeun anu ripuh ke urang pasti ripuh ibu liur atuh busuk sok ayeuna urang nganyuk anu teu berbunga we nya da baru dibayar pun oh eta nganyuk misalkan 1 juta ari bang ewok sabaraha mun minjem 1 juta jadi 1 juta sabaraha per minggu nanti per minggu per bulan oh per minggu seminggu nanti sabaraha sabaraha 72.000 32.000 nah 32.000 berarti lah mun 4 minggu teh jadi sabaraha itu miliar lah dan nganyuk jadi ibu hidup di dunia teh kudu enjoy ibu apa enjoy bagaikan air mengalir we ningali batur bunyai meuli ieu tong kabita aja ke ieu mah urang teu mampu kali-kali belah kieu ayeuna ningali teh tah sia ayeuna ningali iskan isa ayeuna nganyuk heula apa teh pemayar ngambil ibu kok teh gering geus gering teh kek teu mau utang can dibayar manehna kudu mau leuleum tabang mun mau teh naon lunasnya di bank mah mun nganyuk ieu urang misalkan nganyuk 10 juta karek nyetoran sakali misalkan mau lunas we bank mah lunas ke bank mah bisa perjanjian kamu kan tong tampil beda tapi ngalilir serangan bukan mau orang enjoy bagian kan air mengalir terus gitu lamun dia mah orang senang kieu ulah kawitan batu aya teu mampu mah bisina disilir tah diri jadi geuring ngalang layu mikiran hutang ancam buku kali itu kali hutang teh sakieu nya tos saya sakieu nya nah ayeuna mah